lalaki mah ulah lieur ulah hayang ngeunah sorang mun pamajikan hayang geulis pere duitna ya kadang-kadang pamajikan hayang geulis eta pamajikan dititah ngarampe dititah ngarit marabandoma dititah moe pare atur kira hagelisna sukunya roromeher laras dah betul nah sallu ala Nabi Muhammad lanjut salawat dulu yuk turi putih turi putih ditandur ning kebon agung ana celeret tiba nyemplung boira kembange opo siap angkat tangannya ayo nyalakan HP-nya nyalakan HP-nya sok surungkeun HP-na sok yes sok manfaatkeun HP urungkeun HP-na urungkeun angkat ke atas turi putih ditandur ning kebon
polisi, Pak DKM, Pak MUI, Pak Kades, Pak RW, Pak RT, Al-Badaniyah, ibu-ibu, mimi-mimi, aki-aki, kampung naga, semuanya. Tepuk tangan untuk Al-Badaniyah. Alhamdulillah. Manfaat puluhan teh sabariki. Hiji naon? Hirup-hirup karena ajaran. Dua, jelema jadi bager, jadi soleh. Nomor ketilu, manfaat namurudan teh bu, urang bakal am dari berbagai bencana dan malapetaka. Dauhan Allah subhanahu wa ta'ala min al-Quran, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul adzim. Artosna kirang langkung tafsiran bebasna sapertos kieu. Allah Ta'ala moal nurunkeun moal merek ajab sidah dina Indonesia, moal ngahancurkeun penduduk bumi selama Nabi Muhammad masih ada di antara mereka. Ibu, lamun Nabi Muhammad aya keneh di antara urang, maka ieu dunia bakal aman. Lumawi Kangjeng Nabi dimakomkeunana di Madinah. Ari Madinah teh tanah dunia. Naon sababna Nabi bertimakomkeun di Madinah di tanah dunia? Ieu teh melaan urang supaya Nabi aya di antara urang. Ngarah ieu dunia salamet tina adab jeung siksa. Bu, lain euy atuh aya Mekah gitu. Ibu, baheula dunia pernah hancur. Seep sadayana di zaman Kangjeng Nabi Nuh alaihis salam. Yang selamat hanya yang masuk ke dalam perahu Nabi Nuh. Sisanya semua musnah. Selama 40 hari 40 malam dunia hancur dikeum ku Allah Ta'ala. Akibat naon? Akibat harita jelema ngalawan ka Nabi Nuh, maksiat ka Gusti Allah. Ku Allah langsung dikonkanan, dibere azab, disiksa kabeh penduduk bumi musnah. Nabi Muhammad teh eceus sieun kitu